Yo kene teh Eta mana reukeun? tuh. Capeknya kumpang euy. Bener dia. Ini ya. Tah ieu gimana panan? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Harus saha di dia mah aya sok nyumput di jero sabang panas di HP wae. Pak domba ini mah. Ayo paling mah dukunna dukun geblek. Di Assalamualaikum. HP. Bah, Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Saya di luar. sana di jero. Sia maling nanya ka aing. Saha? Aing perlu naon? Ah, biasa Ki. Bar. Keluar mah Ki. Ada di kita mah are asal pugo we ka arti. Pugu emang ka arti pisan Ki. Rek naon saya ka dieu? Ah, aya perlu Ki. Serius. Serius Ki. Oke. Ayo. Cuman sakedeng bela calana aing. Siap Ki. Aduh, lihat si Aki kan naon nih jero euy. Cenah kieu. Bawa ke calana. Sok naon tuh. Terus gitu pikiran teh ah. Cai meureun. Penting Euy, tah kitu mah esok gitu lila-lila deui. Nanti calana nih nggak dingin tuh. Itu jadi celana atau mau ke celana? Euy, ingat lah. Tah nih Aki. Aing teh make calana terus dicai. Jadi beuteung teu kuat. Arek naraon ka dari ieu? Aya perlu Ki. Sok keluar. Siap Ki. Sok. Ya, Ki. Cium tangan. Siap. Sininya cium tangan ke aing. Mending badak ieu. Benar ya, umpana. Bener ya. Dipiluan urusan aing we. Ari mana ka dia teh arek naraon? Mana perlu Ki teh tadi geuninganan. Aya perlu naon? Pan tadi nih di bejaan dah Ki mah nya HP we hayo. Kan aing kecius ieu teh kecius ieu Cius teh. wae. Gimana? Sok arek naon? Iya itu Ki. Kumaha teh? Baturan. Masalah cinta biasa wewe. Aduh. Cinta. Nya eta. Jadi si awen teh jodohkeun ku kolotna. Terus. Ieu teh hayang eta yang benang deui ku ieu. Kumaha carana tah Ki? Maksudna hayang beunang di kumaha ieu teh? Hayang beunang di kumaha ieu teh? Ah, merenang Bisa sama tujuan nyaho. gitu. Lain di satu tujuan. Ku kolotna. Gitu. Ngaran saha? DJ. Wadal hari naon? Jumaah mun teu salah mah. Nah, mangga lamun teu salah emang maneh teu ngerasa aya nu ngalahirkeun? Poho teu nanyakeun ka kolot. Tapi yakin Jumaah? Yakin. Jumaah. Cai teh loba maknana. Cai teh kudu ketua mani. Pantesan harus si abahna meureun teu setujuan burik meureunan jadi paneh kedua mani. Lain ukur mani hungkul. Cai teh meureunan abdas, ketua salat. Terus sekarang saya hirup jadi jelema bener. Ah, anu matak kitu meureunan. Si abahna mah teu setuju oge. Nampo akhlak yang kelakuan didinya. Tapi insya Allah lah wabah orang tarekahan, orang tarawang, kesuganan. Mudah-mudahan si abah satu juun kamaneh siap persyaratan anak. Siap. Naon tah Ki saratanana? Woi, si Aki itu nu karoa tuh Ki. Aya 5 syarat anu kuhidap kudu dilakonan. Naon? Sanggup? Naon eta teh? Sanggup sok. Kalau mah saya we. Syarat kahiji roti. Lomba di warung hati. Sanggup? Sanggup terus naon ieu wah? Nu kaduana. Kapal api. Aduh, komo nu kitu mah Gitu mah gampang.
Tanya lihat tanya Kumaha ki eta kapal abina saruntuy apa sakumaha? Kalau bisa mah 5 runtuy, pan 5 persyaratan lagi. KB sing sarua 5. Asal bal bating kenaon itu teh ki? Nah, harus nanya ka balo teh hayang ditarima mu aku bapakna. Sok. Sanggup teh? Sanggup. Sanggup. Karak 2 geus protes. Kaopatna naon? 3. On katilu. Katiluna. Oh, katiluna. Naon tah? Coba. Sejati. Aduh nu kitu loba di warung. Sakumaha atuh? Tanya lihat sakumaha lihat. Bungkus apa seselop? 5. Eta mah ada 5 slop, ada 5 bungkus pokoknya 5. Oh, siap. Batang, siap. Mampu nu kitu mah kidah. Naon deui tah nu kaopat tah. Muka opatnya nah, ini biar mbah teh kira-kira amat nih. Oh gampang lo opat mah. Naon? Hidup, kudu getol mandi. Nah, denge. Ini rada cerah. Mandi kira. Naon teh mandi. Pasti Ah, eta inti nama. Bagus itu si abah teh embung. Yang terakhir, Naon tah? terakhir. kelima. Kelima. Naon. Tapi imah rada susah. Naon tah? Tapi menang melen ditunda oge, tapi kudu yang penting kudu kelaksanakeun. Naon tah? Bujur sapi. Aduh, berat ieu eta mah. Eta mah teu kudu dibawa, cukup ditepuk. Oh. 5 kali nepuk bujurna. Oh, gitu. Terus tah insyaallah lamun syarat anu kalima intina mah bisa kalakonan, bisa kacumponan pasti. Saha sih ngaranna? Bapana saha ngaranna apa tadi? Anu dipikahnya kita. Lia. Ari abahna sa? Ajum. Bah Ajum. Ajum. Nya. Ari aki. Ubar kita seperti kapan teh? Masih eta percaya ka aing rek ngajangkorkan. Ya teu percaya ka aing mah geus mararantau. Percaya teu? Percaya aki. Nah, kitu kudu percaya intina mah. Ari kanu kumaha oge berarti percaya. Ya. Jadi main nama kita percaya mah ngomong gitu. Jangan tuh kurang dibawa ka dia teu percaya mah. Eta mah panjangan HP kumaha? Karena teman ada Telat ka dieuna. Percaya teu? Percaya ki. Buru nanya syaratna. Ari percaya mah. Bawa ka dia enak. Hah, tadi ayeuna. Oh, Banyak gitu. isukan ada yang buburu mah. Nah, atas satu nangan heula syaratna nya. Jung. Mungkin tadi kita nya. Heeh. Kade ibu. Tong ngabean atuh. Oh, Cukup aing we dagoan sorangan. Sorangan. Baturan aing ngawang kok buru. Siap, dagoan. Nih, kade. Lamun batur maneh berhasil nyangan syarat eta inti nama anu kaopat lah komo meureun jeung nu kalima nama. Kalimana kusaha itu. Atuh kumaha meureun anu Sorangan mun ieu. atunya heueuh. Boka masalah bujur Aku dapat sapi. bujur sapi perkiluan mah. 5 kali ditepak doang. Kiluan atau kali ewan atau panitir harga di dinya bener. Nah, gitu. Duh, ya HP aing Iki nelpon ki. Angkatlah. Assalamualaikum. Salam. Tah. Nah, teh. Masuk buka-buka teh ayeuna ieu. Tamu ieu teh, tamu ieu teh. Nah, pasti we. Kapal api. Roti mana karena itu tidak ambil di jalan. Tidak ada nama, takut teroris. Roti itu tidak angki di diranku ya. Aduh, siama ari kahayang. Pan gede. lapar ki, nanjak itu ditutur beuteung lapar ada angan we nu aya. Candaan di mah. Can nya eta. Kumaha mun kitu ki? Naon ngaranna? Wajib. Kemae lah, nama orang ganti ngaranna Waji, jadi Wajinya pasnya. Wah, bisa sok. Yang penting aya persyaratan Nah, anak. aya cukup. Nah, ya hiji pan titah 5. Warungna teh deui nya eta bingung. Boga hutang keneh nya didinya opat deui ka aing nya. Opat Iya, ya. iya. Ya opat. Ya. Ya opat. Loba ieu mah. Asli opat bungkus. Oh. Lah lapar teh bare? Sok aya namanya neut. Sok. Bikin lapar Sok sok sok. Nah, gini Sok sok gampang. Sok aya sok bersok. Sanet. Pan ieu lain jang syarat ieu teh. Heueuh jang saat ngobrol di dieu. Oh. Ngomong ngabudahnya teh barang sok. Ayo. lapar yang beuteung atuh. Sok. Lumayan. Jadi aduh. Angkat atuh ke teu nelpon saha? Uang ngaranna itu ya pasti pasien biasa pasien anyar beb. Ayo kieu lah. Keun. Masalah babaturan hidup mah jeje. Waki engke mulai peuting urang gawean. Masih anu make nya.
jam bakal maneh ke balik menghadapi si Abah kurang bakal aku aingnya Kunaon gitu. dia Iya kayak orang mau jampen lah Siap. oh sudah anu kumerik di jero cai anu kumelingkang di jero liang panana cirelek ceket hakong hacet Jung, miang, ini mah. Si Abah pasti doain. Ku aing mah gawean ke mulai penting. Jung. Kawan batak pindah Ulah tuh eta mah gue mah geus bakal aing di dieu jauh ka warung pan. Sia mah berusaha dia we. Jung. Nah, aman cenah teh tutik deui. Apar kene beuteung. Ulah ieu mah ulah. Jung. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha di belas saeutik mah kan bebeunang kan ya. Ari budak ayeuna masalah teh cinta jeung cinta weh. Ari usaha kedua pangaboga eueuh rupanya kitu keneh ari ka awewe hayang nu geulis. Astagfirullahaladzim. Ngan kitu jeung kitu lompatna teh kanu pinter. Padahal mah eta mah paling ngan ukur saliwat. Teu bisa jadi jaminan ajang saterusna, tapi keun bae lah. Da aing mah usaha, nu penting mah pulusna lancar. Kamana cenah ge? Si Junaid teh. Biasana sok korojol we minggu teh. Ane jam sakieu candaka. Aya naon nya? Macet sudah di jalan. Apa ya urusan lain deui gitu. Nelpon eueuh ieu teh. Terus arek jam sabaraha itu? Bu? Bungsu? Dia. Abah, Ari Abah sok memperhatikan si Nyai Tara. Atau puguh ada ka anak meureunnan. Lain emang diperhatikan ku ambu teh budak teh asa ku ngeremboi di kamar. Abah ieu, ambu mah sok sirana masalah perjodohan ka si Junen. Heula emang nage meureunnan aya urang mah baheula kitu. Ari ayeuna beda meureunnan zaman ayeuna mah. Nah, pemikiran apa itu? Aing mah mentak ngajodohkeun ka si Junen teh. Enang naon bungsu? Mentak ngajodoh ka si Junen teh geus puguh. Pokona bejakeun ka si Nyai, siap-siap gitu. Gramani gadana ulah ngurung wae. Tapi calon disalakeun datang geuning deui ge. Ih, Abah mah keukeuh nya. Pokona mah kudu percaya. Pokona mah ayeuna naon? Pokona nyalkeun Abah mun ayeuna ka si Nyai. Sel di. Kadoang. Ambu, lihat tuh hoyong dijodohkeun jeung ambu teh. Terus enak hayang liat kumaha tuh. Yang hayang lianya ambu, yang mau ambu. Ya ambu bantuan lia, ame tuh dijodoh-jodohkeun. Bantuan kumaha tuh da ayeuna mantos kago. Nya aku lihat teh da tiasa aku mau nanya, lamun ngabantah beureun ke lia durhaka ka Abah. Ambu teh setuju ya dijodohkeun jeung Junaid? Nya ambu geus teu setuju. Kamu tadi ambu tos hogeung harga jeung Abah. Da ambu ge alih mah tuh ari teu saha teh mah sareng Nyai. Da ambu ge nyaah ka Nyai, hayang anu terbaik, hayang anu bahagia lah kembali ambu mah teu serap ku masalah dunia nu karadeukeun teu serap mun penting ambu mah kabahagiaan. Nya ambu atuh mun kitu mah bantuan lia. Ambu nyarios ka Abah supaya lia teh dijodohkeun jeung Junaid. Nya ambu Nyangkakeun ambu nyarios ayeuna mah turunkeun heula we ka hayang Abah kumaha nya Nyai nya. Cenah main teh si Junaid teh bade ka dieu sore. Ayeuna mah eta we namanya ibak heula we, bebersih heula. Ayeuna mah urang turutkeun heula engke urang eta urang ngobrolkeun we engke ka Abah. Ya mah moal ibak mah bebersihkeun dae. Ame Kang Junaid eta teh terus sekali ya. Tong kitu ayeuna mah turutkeun heula kan jadi komo teh dikitukeun mah meureunnan urang kumaha ke ngobrolna. Nya ayeuna mah turutkeun hawe Nyai bungsu, sawarung lah ka ambu. Da ambu ge peduli ka Nyai teh nya. Tapi ambu bener pan bade mantuan. Bener ambu pan nyaah ka Nyai nya. Nu yang ambunya. Ya, nurutkeun heula we ayeuna mah. Ya ambu. Ya. Ya Allah, nuhun. Ambu entos ngarti karena kahoyong lia, ambu ngartos bahwa lia tuh hoyong dijodohkeun sareng Junaid. Alhamdulillah, ambu ngadukung lia.
Ya Allah, ayo nama Lia pasrah we. Kalau misalnya emang laki jodoh Lia kudu kumaha deui da Lia get tetiasa kudu kumaha, tapi ya semoga we lain jodoh Lia da Lia teh teresep. Semoga we Kang JJ bisa berubah, Kang JJ bener-bener bisa ngebuktikan kalau misalnya Kang JJ teh emang pantas jeung Lia. Amin. Halo. Enak jam? Oh nah, bisa gitu. Urusan pegawaian? Oh, ngerti lah urusan pegawaian. Tersibuk banyak. Jadi mau bisa datang ini mah. Lain abah teh siap-siap tadi lihat dia kunaon. Jadi jam sakit can aya datang bisa mah toroyo jadi. Kan baik. Bu, nya non abah kulutus we gandeng. lain dia teh si Junet. Cenah ge omong tadi rek datang, omongna dia telepon, mau bisa datang urusan pegawaian. Nya kakarang oge kitu geus jalir budak teh janjina. Ya bakal si Udon penting heueuh masalah pegawaian. Teu kitueun. Kudu rada diteliti. Kumaha? Ulah sembarangan. Justru eta abah oge kenal ti teh katempona mah. Bager. Bagus teh bentingan teh nyawa teh nama emang abah bisa teh bisa naon teu kitueun bogaeun pamajikan bentingan di ditu teh di kota teh budak di kota teh cara budak di lembur. Ayo naon sih teh hayu we gararan deh. Eta abah si Juneta. Si Judina teh datang, abah teh kukulutus. Abah mah bisi mah si Juneta di ditu teh kumaha ieu orangna bisi mah jelema teh bener si Nah, Juneta. dengekeun. Rek katempona mah si Junet teh geuningan hirupna teh mapan. Memang abah ge can nyaho ari latar belakangna kumaha namanya piraku deui ari kata dina sifatna mah jiga nu bager geuninganan. Abah, enak mah bager mah bisa pura-pura nya atuh ai misalna mapan mah batur ge lamun usaha mah bisa engke jadi napa jadi kaya. Nama mobil ge bisa ngarentenir nya Eta teh mobil teh meunang ngarental coba mobil mah. Nya Abah pokona mah Lia mah teu hoyong dijodohkeun jeung si Junet eta soalna jelema ge henteu puguh kumahana. Enak mah kieu lah, pokoknya masalah jodoh mah kumaha aing. Aing mah Iya, miskin biasa bener. kieu atuh Abah. Oke, pokoknya masalah. Isi Abah mah. Hayu we nya kitu we da ih. Urang urang sabaran. Ambu tuh bannya ih kitu wae si Abah mah. Geus bungsu kembali lah urang sabaran heula we. Kembali abah malah kege sugan urang lelemu bisa berubah pikiran. Urang buktikeun heula we kumaha ieu mah si Junet teh nya aya malah urang sabaran heula we sabarnya bungsu geulis da ambu ge moal ngantep atuh. Ambu ge nyaah.